Trogos Hideng ngabangkium mundur ka tukang sameme nu jadi lawan bisa mancuhkeun di tangtunganana harita katinggali Nyai Putih Karoban curug katuhna nunjuk kana lebah si Trogos Hideng bari nyarita. Hei Trogos Hideng, geus waktuna Andika kudu rubuh. Rasakeun kekuatan ilmu puputan Jayabuana. Heya! Dina curug katuhnya Putih Karoban keluar getaran kekuatan anu saterusna nemrag kana badan si Trogos Hideng. Harita si Trogos Hideng geus teu sempat nyingkahan panarajang balesan ti anu jai lawan. Syuk terus kejadian saterusna sakujur badan si Trogos Hideng ngageleter teu beda anu kasatrum we. Saterusna si Trogos Hideng terus rubuh di gigireun si Dugul anu acan bisa ngoneah hudang. Si Dugul jadi kageteun sangeusna sidik yen si Trogos Hideng tetete la manggali geuningan. Ningali si Trogos Hideng geus dirubuhkeun ku guruna, harita Trenggono ngacuelat datang nyampeurkeun ka Nyai Putih Karoban sangeusna deukeut. Trenggono terus nyarita. Waduh, ento disangka ento dinyana. Ternyata iku si Trogos Hideng teh sigali surari Nyai Guru. Yalah. Jadi saterusna ngayeuna kumaha cenjaka Nyai Guru? Embage kumaha? Nyata sigali ngejeng si Dugul ke nak entok langkung sae seumpamane dipateni toh supaya kak pihak kurangna muana jadi gangguanana gitu Nyai Guru. Nyai Putih Karoban ngareret ka Trenggono baik wis nyarita. Andika kudu ngarti Trenggono, eta si Dugul jeung si Gali teu kudu binasakeun. Sabab kudu kula eta dua jalma teh bakal dijalikeun abdi satia anu sina ngajaga kampung Karoban. Ku cara kitu setiap jalma asing anu ngahaja datang ka alas Karoban kudu gancang dibinasakeun ku si Dugul jeung si Gali. Apal meureun maksud kula? Jadi ku kakuatan ilmu kula mangka sakabeh ingetan nu aya dina pikiran maranehna duaan teh ngan aya ingetan ngeunaan urang wungkul. Jadi di mana mun aya jalma ti luareun kampung Karoban mangka bakal dianggap musuh ku maraneh duaan teh. Kumaha kahake maksud kula Trenggono? Yo ngantos dong. Jomoon. Abdi ngertos Nyai. Abdi setuju karena pemaksudan sendiri. Ngadu jelas ngentak teh demi kepentingan orang sedaya. Nganu ayah dijangyang Karoban, ya ku ngayanang itu ngabdi ngedukung lah. Ngedukung sepenuhna keputusan adik Nyai Guru. Memang sakuduna. Andika ngadukung karena setiap keputusan terdiri kula Trenggono. Si Dugul jeung si Gali kudu bisa dimanfaatkeun ku pihak urang. Sabab masih keneh aya anu bakal datang ke tempat urang nyatana jalma anu hayang nulungan si Jakawanara. Sedengkeun waktu datang na bulan purnama kali tinggal sababaraha poe deui. Mangsa urang ngalaksanakeun upacara tumbal nyawa si Jakawanara anu bakal jadi korbana Trenggono. Yo anu diceroskeun ku Slira ya biasa dimengertos. Biasa dimengertos Nyai Guru. Ya seumpamane gitu. Seumpamane jalma nganu kagungan maksud
nulung ngasih jaka benoro jelas nganda dibinasakan toh. Binasakan we. Nggih, monggo. Apa bae tugas diseliro Nyai Guru ya sing pasti bakal dilaksanakan kumamistina gitu Nyai Guru. Pokoknya nama sapa bae nu ngelanto ya komo badhe ngeganggu ya dipateni lah. Untuk di entek-entek dhewe gitu. Bisa jadi malah bisa jadi persoalan kengurang gitu. Ayeuna ku dari kula bakal dipupus heula ingetan si Gali jeung si Dugul. Saterusna dirobah pikiranana. Yo dicuci ngotakna to. Lamun basa kiwari mah. Dirobah pikiranana, geus kitu kakarek dipulihkeun kakuatanana. Geus kitu mah eta dua jalma teh bakal jadi abdi satya dari kula. Anu bakal manut tunduk patuh karena setiap caritaan jeung perintah kula. Jadi Trenggono urang teh jadi boga kekuatan tambahan anu bakal ngabantu si balaketuk di kampung Karoban. Kitu ta maksud kula teh Trenggono. Nggih, njomoan ya. Monggo Nyai Guru. Ngabdi ya ngilingan to. Karena ngetak ke sauran seliro Nyai Guru. Apa bae pasti ngabdi manut to. Sing penting upacarane tumbal nyawa biasa dilaksanakan dina waktosna. Sering senang ngetak kekuatan ilmu apa? Puputan Caya Buana. Yo, ilmu puputan Caya Buana sing bakas murna to. Adina nganu ngaya di dunia persilatan gitu doi makhluk nganu ngaya di ngalam gaibna bakal tunduk patuh ke seliro Nyai Guru to. Aduh. Abdina ngerao suka gitu Nyai Guru. Ninggaliku ngayana kita kengayaan gitu. Terus gitu mah Nyai Putri Karoban terus lempang ke tempat rubuhna Manggali jeung si Dugul. Sedengkeun Trenggono nuturkeun ti tukangeunana. Harita disaksian ku Trenggono katingali Nyai Putri Karoban ngantelkeun culuk katuhuna kana tarang Manggali jeung si Dugul. Geus kitu terus ngantelkeun dampalengeun katuhuna kana dadak Manggali jeung si Dugul. Kajadian saterusna kayan Manggali jeung si Dugul pada pulih kayanana oge kakuatanana. Manggali jeung si Dugul sarengkat nangtung terus pada ngarengkuhkeun awakna jeung nyembah ka Nyai Putri Karoban anu nangtung di hareupeun ngarendeng jeung Trenggono. Harita kadenge Manggali anu leuwih ti heula muka caritaan ditujukeun ka Nyai Putri Karoban. Ya, Manggali menjadikan tunduk patuh kepada Nyai Putri Karoban dan akan mengabdi setia untuk kemudian melaksanakan tugas apapun juga diri Nyai Putri demi untuk menghontal kejayaan Nyai Putri yang mengawasa di Jangyang Alas Karoban gitu. Si Dugul ge melu nyambungan kana caitan Manggali ditujukeun ka Nyai Putri Karoban. Dadada mang sadayana sok sanaos abdi ge sami Nyai Putri sejang abdi bela satya ka salira moal bade ngabangkan sumpah abdi mah
karena cariosan sareng parentah teh Nyai Putri mangga bade miwarang naon wae oge sejadi laksanakeun ku abdi saurkeun ku saira tugas naon anu kedah dilaksanakeun ku abdi Nyai Putri mangga paripaosna abdi kedah asup ka liang cocope sareng liang irung ge mangga ku abdi dilaksanakeun Nyai Putri karoban ngabagikeun paneutupna ka Manggali jeung si Dugul anu geus jadi abdi satyana lantaran aya dina pangaruh kakuatan elmuna Nyai Putri atuh harita terus nyarita tugas andi kaduaan Manggali oge Dugul nyaeta ngabantu si balakutak beleketewuk pikeun ngajaga kampung Karoban. Gimana engke jalma asing anu datang ka dieu satahayang panggih jeung di kula mangka eta jalma anyar teh wajib kudu dibinasakeun jadi maneh duaan ayeuna kukula rek dibarengaran maneh anu eueuh bukan kukula dibarengaran Bang Kenu. Oh, Bang Kenu sanes Bang Bungrangait atanapi Bang Bunghideng lain Bang Kenu. Oh, sumuhun ulah sote Bang Emoknya sedengkeun maneh anu beuki ngomong anu ngecebrek wae jeung basana campuran kukula dibarengaran Mang Toed. Aduh Mang Toed henteu sakantenan atuh Mang Bueuk we sakantenan atuh cicing jadi maraneh duaan kudu ngabuktikeun bela satyana ka diri kula saterusna ka ieu murid kula maraneh duaan kudu nyebut Raden Trenggono sakali deui kudu diamparan ku Raden Trenggono kumaha kahar kumaha duaan Mang Toed alias Manggali leuwih teu la ngajawab. Ahai Ya tugas utama akan dilaksanakeun sakumaha pokona mah yang menorojo mengurumui datang ke kampung Karoban dan juga memaksa menepangan kepada Nyai Putri akan Mang Toed sikat habis lah dirungkankeun ku si Mang Toed. Jadi Nyai Putri begitu juga dengan Raden Trenggono janganlah percaya kepada kesetiaan Mang Toed. ahai Bang Kenu alias si Dugul ge milu nyambungan caritaan. Carara mang sadayana sumuhun aduh Kanu ge sami tugas naon bae bakal dilaksanakeun anu sakumaha mistina abdi memang gaduh kewajiban ngabela kanu janten dudungan sanes memang kesagedahna abdi teh kedah satya kana parentah tinu janten durungan kitu sanes janten sahabat jalma asing anu ganggu kana katenangan kampung Karoban bakal ditindak tuntas ku Bang Kenu jeung ieu si Mang Toed. Sanes kitu Raden Trenggono. Nya atuh ya kedana kita anu diomonkeun ku marane duanya sing kudu dibuktikeun sabab seumpamane entok bisa ngelaksanakeun tugasna ya mengko bakal ana akibatnya kok aku lah Nyai Guru iso ngelakukeun tindakan sing gejem ku marane duaan. Sekali lagi saya ingatkan jadi lamun marane duaan macam-macam yo, bakal kena sanksi toh. Ngerti ora? Hah?
sumuhun ngartos gitu tah Raden Trenggono. Cumuhun mangga. Yo, Nyai Guru ya. Jadi lamun macam-macam ya dua makhluk kudu di beri pangwarah anu kejem. Laras gitu Nyai Gurunya. Memang benar anu biar dicaitakeun ku murid kula. Jadi mun maneh duaan teu bisa ngalaksanakeun tugas sakumaha anu geus diputuskeun ku diri kula, mangka hukuman anu kejam jeung telenges bakal tumiba ka maraneh duaan malah bisa wae dibinasakeun. Sabab keur kula keur naon boga anak buah mun tetela teu mampu ngalaksanakeun tugasna. Ayeuna kula jeung Raden Trenggono bakal mulang ka pademukan ngeunaan ke tempat cicing duaan engke bakal diatur ku si balakutak si balakatuk. Jorelat Cilung Nyai Putih Karoban jeung Trenggono tinggal jorelat ninggalkeun eta patempatan. Itu kejadian anu langsung di kampung Karoban dina waktu harita. Sedengkeun di tempat sejen harita nang bule geus ngambah ka hiji lembur anu nelah renggong buyut. Nu jadi pupuhuna eta lembur teh katelah Mbah Renggong mangrupa jago kolot anu dipikasieun ku para warga pangisi eta lembur. Harita nang bule anu kerjongjon lempang hadadak ngarandeg lengkahna. Waktu aya ciri anu ngajelat saterusna mancuh dina tangtunganana ngahadang nang bule. Jurelat Cilung Celugudug. Eta jirim anu anyar datang sarta ngahadang kanang bule teh awewe ngora anu gelis rupa. Make baju dina wanda jawara wanita nu hadang teh harita netep seukeut kanang bule betus narita. Budak lalaki di mana andika teh? Wani-wani ngambah kayu lembur. Saha ngaranjing di mana asal? Sarta naon maksud make jeung datang kayu lembur? Kuring murid tunggalna Mbah Renggong pupuh lembur. Ngaran kuring muka telah Campaka anu boga pancen nanya ka sadiat jalma asing anu datang ka ieu tempat. Hasok jawab anu tanyakeun ku kuring tadi. Nang bule dina karakter eyang buana putih kayaan jeung sikapna anu tenang. Harita terus ngajawab. Nepangkeun cek abdi wastama nyang bule kawit di kampung kahuripan cek atupangna ngalangkung ka ieu lembur teh jalanan bade ngabujeng kadang yang alas Karoban cek janten mung saukur ngalangkung we ieu mah sanes bade naon-naon pamugi ecet jasa ngamaklum cek. Campaka kerung ngahulang sakedeung. Sabab kaget tenang bule boga karep rek datang kadang yang alas roban tempat anu tara kasaba ku jalma. Campaka beujeng kerung terus nyarita. Jadi nang bule teh boga tujuan rek datang kadang yang alas Karoban. Sumuhun cek. Nah, rek sosoroh adon kojor maneh teh nang bule. Eta tempat teh tara kasaba ku jalma. Dalah sok sanajan jago jeung jawara ge eueuh nu wanieun datang ka eta patempatan. Jadi boga tujuan naon atuh? Pangngarek ka kampung Karoban teh? Oh. Janten abdi teh bade ngabujeng ka tempat
Mohon gaduh tujuan hoyong nulungan pun Bapak ce anu lelah jaka wanara pun Bapak teh wastana ce sabab pun Bapak teh aya nu nyanak ku jalma anu duka saha ce sareng naon maksadna pangna pun Bapak dibawa kadang yang alas karoban teh janten abdi salaku putrana tangtos we gaduh kawajiban kedah nulungan pun Bapak sengna deui panganten eceuk ge ngaltosan nu teu nyaah abdi salaku putrana teu nyaah kanu jadi Bapak kitu tujuan abdi teh ke heula ye tadi nganggule nyebutkeun asal teh di kampung kahuripan lin sumuhun di kampung kahuripan cek Mbah Renggong guru kuring teh di kampung kahuripan teh aya jalma anu ngaran Sirawing apa atau nyaho teh Sirawing aduh kantenan we cek sanes apa deui margi pun aki eta Sirawing teh ce mung ayeuna mah tos ngalih pun aki teh kababakan paning triman janten nu aya di kampung kahuripan mah kantun bibi Rasanti we lainna pun Bapak kitu tah ce Campaka dirobah pasamona waktu ngadengi caitan timang atau tinang bule anu nyebutkeun incuna Sirawing sikap jeung caitana Campaka dirobah sabanu galak jeung kasar. Oh jadi maneh teh incuna Sirawingnya oh incuna Aki Rawing ce kabenaran mun kitu mah incu Sirawing datang ka dieu yeh bisi maneh hayangnya nonang bule eta Sirawing teh nya aki maneh musuhna Mbah Renggong guru aing jadi kabeneran pisan meh datang ka dieu sabab maneh bisa dijadikeun sandra sangkan Sirawing jadi aki maneh aya datang ka dieu keur nulungan anu jadi incuna kumaha kahati ku maneh hang bule tangtos we atuh kahartos ce namun abdi mah panan teu gaduh masalah sareng Mbah Renggong ce da sakaterang abdi mah pun aki mah tara nganggap musuh kasaha wae oge sanes eta lepat panginten kalebet Mbah Renggong ge asana menguping abdi mah oge teu nganggap musuh di kitu tah pun aki teh ka Mbah Renggong ningali sikap jeung carita nang bule anu tetap tenang seperti kitu Campaka jadi beuki kahudang amarahna Campaka netep seukeut ka nang bule betus nyarita maneh kudu ngarti nang bule waktu Mbah Renggong guru aing masih makalangan di dunia kajawaraan Sirawing aki maneh kungsi ngawibilang eta kajadian teh disaksian ku jalma loba Mbah Renggong dirubuhkeun ku aki maneh deui sangeusna eta kajadian Mbah Renggong numpi diri pikeun ngalenjarkeun kakuatan jeung kamampuan ilmu silatna tepikeun ka ayeuna guru aing ngarasa dendam hayang males kanyeli ka Sirawing aki maneh nang bule jadi Mbah Renggong teu kudu hese deui neneangan Sirawing sabab ayeuna nu jadi incuna aya ka dieu jadi lamun incuna disandra tang tu aki maneh bakal datang nulungan maneh deui anu matak maneh ayeuna bakal dicangkala ku aing nang bule dina sikapna anu masih keneh tenang nang bule terus nyarita deui atuh lepat ari kitu mah ce
berpiraku kalepatan pun aki jantan ditemluhkeun ka abi anu teu terang naon-naon atuh ce. Janten ari sangem abdi mah upami Mbah Renggong wantun mah dibujeng we atuh kapademukan pun aki ce. Pan ku abdi tadi tos dijelaskeun pun aki teh lingihna dibabakan panding triman ce. Kitu tah ari sangem abdi mah tong nyangkalak abdi da abdi mah terang nanaon ce. His teu bisa kitu sedang bule. Pokona mah maneh tetep kudu dicangkalak bisi maneh rek kabela diri hasok buktikeun kamampuan maneh. Aing hayang ngabuktikeun kakuatan jeung kemampuan ilmu silat Incuna Sirawing. Hayo geura saega diri maneh nang bule. Srog. Campaka ngawangun pasangan pikeun majuna rajang. Sedengkeun nang bule dina sikepna anu tetep tenang harita terus nyalita. Nya upami ece keukeuh bae mah bade ngalakukeun tindakan ka abdi. Apanan abdi tos sakedah nang ngabela diri ce. Yang mangawe atuh ari abdi bade dicangkalak mah nya mudah-mudahan we pamaksudan ce Campaka tiasa janten kanyataan ce. Campaka jadi asa ditantang siga nama. Lantar boga anggapan pikeun ngarubuhkeun nang bule teu kudu ngagunakeun pedangna. Harita Campaka langsung miheulaan majuna rajang bari ngagero. Kurang ajar. Kumaha ni nangkang hayang ditalajang senang bule. Hiya. Jurela cung Campaka majuna rajang. Kangaranan panarajang teu jawara wanita. Sok sanajan lemor tanpa pakarang, tapi panarajangna dibarengan ku kakuatan tanaga lapisan. Sedengkeun nang bule barang ningali datangna panarajang lawan, harita rekat ngabandung panarajang ku sapasang leungeunna. Syuk keduk sok hyuk daligdeug. Campaka ngadaligdeug kadorong mundur ka tukang. Tina bantrokan kakuatan tanaga lapisan ngaliwatan leungeun masing-masing. Campaka gancang mancukeun di tangtunganana bari merhatikeun kanu dilawan. Campaka ngagereneng ngomong sorangan jero hatena. Haram jadah ieu mah kaluk. Kakuatan tanaga lapisan sinang bule nyata di luar dugaan aing. Kabuktian kalaka aing anu ngadaligdeug mundur ka tukang. Padahal aing geus kagunakeun jurus anu ampuh bagi barengan ku kakuatan tanaga lapisan tuluy parapat bagian. Tapi aing jadi penasaran ieu teh. Piraku aing teh mampu ngarubukeun sinang bule onaman? Anu saukur budak satepak? Hayang nyaho aing ayeuna bakal ngagunakeun tanaga lapisan sapinuhna. Dibarengan jurus anu leuwih ampuh sia. Rasakeun senang bule. Campaka geus nangtukeun sikepna pikeun maju dina rajang ngagunakeun kakuatan tanaga lapisan sapenuhna. Dibarengan ku jurus anu leuwih ampuh anu memang arang langka digunakeun karep hayang bisa ngarubuhkeun nu jadi lawan. Sedengkeun nang bule bari merhatikeun jadi lawan terus nyarita. Adi sangam abdi mah ce urang teu kedah naraskeun nyeri ributan ce kenaon ce abdi mah kahiji teu kaduh katiasa. Kaduana abdi pan teu gaduh dosa. Teu kaduh kalepatan panamewan oge ayeuna ce. Ari margi apana di antara urang mah sakali teu gaduh masalah naon-naon ce.
jantan sami sareng merebutkan paisan kosong ce meninggal atau suwe lah